Para mitra kaum dangu sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-88. Ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian ke-88. Carios nyambung nujuduna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa. Tekaraosnya para mitra 88 episode wegitenya sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-88 ayeuna diteraskeun ka bagian 88. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Kasugeri kaum dangu di mana wae ayana nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa jugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun carios nyambung nu judulna Rusia Curug Cikidang. Sakali deui ieu dongeng para mitra di Mang Jaya Official teh karangan Kileksa. Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ke-88. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kileksa ayeuna nincak bagian ke-88. Para mitra, kumaha salajengna Bi Oon anu katerapan peletku ku Bajilun para wargi. Aneh. Jadi bogoh ka Bajilun ya Bi Oon kumaha terasna dongengna mangga urang sami-sami Bandungan. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ke-88. Para mitra kaum dangu, nempo kaayaan kitu Bi Oon jadi samar pola. Kitu salah kieu lain tapi tetep teu sadar kana kasalahanana. Tetep hayang ka Bajilun atuh najan dina kaayaan tagibur oge keukeuh mihak ka Bajilun. Ngabelaan jalan salah akhirna Bi Oon ngaleos ka tukang. Ari balik deui bari mawa halu anu kaparengan nanggeuh deukeut lisung. Abah, babuk tah ku halu ieu yeuh. Cenah peleuwer Bi Oon ngalungkeun halu ka Bajilun. Puguh Bajilun menibungaheun kep halu ditewak seak dipake ngababuk sirah Mangkurip. Nya puguh we mending ngalenyap Mangkurip teh gancang nyingcet bari ngalugas bedogna, celeng luncat heula ka tukang pikeun ngawahan bari ngumpulkeun tanaga. Montong kabur sia bangsat ladenan aing ye. Bajilun susumar, cado pikeun kabur aing mah. Aing mah leuwih suka modar batan kabur deuleu. Maju sia lamun nya mawani, moal teu dilayanan ku aing deuleu. Mangkurip sarua panasna. Geus teu inget di temah wadi, puguh anu tarung beuki matak hariwang sabab duana nager nyekel pakarang. Bajilun mawa halu Mangkurip nyekel bedog nempok itu ading rada hariwang gerok ngagorowo. Mang, abah, sing are eling he. Nanaonan teh? Sora ading daya nu katangkep kuduaan. Kadenge jiga anjing babaung teu matak ngaganggu kana niat nu hayang maehan musuh. Bajilun jeung Mangkurip tetep silih pelong jeung lawan neangan nolong perang musuh anu sakitu nu sakira bisa ditarajang pikeun ngarubuhkeunana. Kalu Bajilun ngalayang meninggah hiung olepat kana beungeut Mangkurip. Lap Mangkurip ngelok bari nyabetkeun bedog kana bitis Bajilun, cileng Bajilun luncat. Bedog nyabet angin halu ngan ukur ngadius luhureun sirah, clek Bajilun nincak deui lemah. Panon mureleng ka Mangkurip hatena rada ngalenyap reuwas. Sabab mun bedog musuh keuna bitisna moal teu dewang, Mangkurip ge sarua ngalenyap sabab mun halu keuna moal teu bejad darangna. Bangsat sia maju deui deuleu, Mangkurip nangtang. Manehna geus siaga pikeun narajang para mitra atawa ngabendung serangan musuh. Mondong somong rasakeun halu aing sia deuleu. Halu anu dijieun tina tangkal ti jambe, diputerkeun luhureun sirah tujuan can kataksir. Sabab bisa ngababuk sirah bisa ngabentar tarang. Jeung deui para mitra ngababad bincurang ge bisa atawa ngababet cangkeng. Mangkurip taki-taki panon rancing geus pikeun ngabendung serangan lawan mur atawa nyingkahan balai. Yak halu teh kahanap rek ngababad bincurang, celeng Mangkurip luncat bari nyabetkeun bedog rek nuju kana beuheung Bajilun. Plos halu ngababad angin ari bedog Mangkurip nyabet hawa. Sabab Bajilun kaburu ngelok duanana tayanukeuna. Seak Bajilun ngababuk sirah Mangkurip, lep sirah ngelok bari nyodok dada ku bedog. Gilak Bajilun ngagilekeun dadana. Plos bedog milepas kitu deui halu. Duanana can aya nu kabeunangan.
Para mitra anu mulya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Urang tuna ieu carita nu keur tarung. Ayeuna urang dongengkeun Nyinining basa tadi nempo bapana Init jeung Ading. Manehna henteu cicingeun. Buru-buru Init ka imah Aki Antri bari hatena gegebegan reuwas. Bipisi bapana kalepasan anu akhirna mergasa indungna atawa galungan jeung Bahjilun. Barang datang ka imah Aki Antri nyampak teh pribumi keur ngadaweung dina golodong. Bari udud padudan bangun nikmat atuh-atoheun Nyinining teh sabab niatna moal gagal pok ngomong bari mangut. Punten Aki, abdi bade ngaganggu ka Aki. Nah make ngaganggu henteu anak king. Teu ngaganggu ka Aki marek aya naon atuh geulis. Siga nu aya nu penting pisan jeung reuwas eta jiga nu leuwas kunaon eta meuni sepa? Aras Aki abdi teh manaka reuwas. Pun Bapang ayeuna ngajorag ka bumi Bahjilun margi aya kajentenan nu teu mata ka hartos. Pangna abdi ka dieu teh bade mau nutulung mugi Aki kersa nyapih nu bade patelak abdi mah teu wantu nyapihna. Cek Nyinining langsung ngabejakeun niatna. Lantaran hayang buru-buru rengse perkarana atuh puguh Aki Antri teh meuni ngajenghok da tadi mah teu boga sangkaan naon-naon pokna. Nah aya naon kitu nyai meuni asal leuwas teuing. Kumaha ieu teh mimitina? Aki abdi teh melang sareng hariwang bilih pun bapa kamalinaan. Ayeuna mah teu aya waktos kanggo nyanggemkeunana bilih kajantenan matak cilaka punten we Ki. Ayeuna mah anteur abdi urang ka bumi Bahjilun. Ceuk Nyinining bangun gugup. Hayang buru-buru nyusul ka Mangkurip bisi aya kajadian nu leuwih bahaya. Nya hayu atuh da nya bising cilaka manten. Kerek nutupkeun heula panto aki teh nya. Aki Antri ngartieun kana maksud Nyinining buru-buru nutupkeun heula panto. Teu ieu dikunci datar aya nu wanieun asup. Sanggeus tarapti braduanana laleumpang ngajugjug ka imah Bahjilun. Teu kacatur di jalana Aki Antri jeung Nyinining geus tarpi kanu dijugjug. Barang datang kaburuan imah harita Bahjilun jeung Mangkurip keur meujeuhna ragot arung halu ngalayanan bedog matak paur anu lalajo. Matak lawang nu nyaksian malah Aki Antri meuni gogodeg. Ari Nyinining pias beungeutna bakat kureuwas teu bisa ngomong bakat kasima kalah ngajanteng gigireun Aki Antri. Keke lah kamalinaan barudak teh teu era ku kumis jeung huis. Kala ka parasea jiga budak leutik. Nama rebutkeun naon atuh ieu teh nya jeung aduh eta jeung sobat nepi ka kitu. Ceuk Aki Antri. Nyarios jiga ditujukeun ka dirina pribadi teu aya nu ngajawab teu aya nu nemalan. Dan Nyinining ge kalah ngahuleng panon melong kanu keur silih intipati silih ala nyawa masing-masing hayang ngarubuhkeun musuhna. Keur kitu torojol Ading nyampeurkeun ka Aki Antri. Hatena bungah nu taya papadana lantaran atoh bakal aya nu nyapih. Da manehna mah teu bisa nyapih kanu keur tarung kungsi ngomong ge teu aya nu malire. Aturan Ki nuhun eng asumping lah ka ieu tempat. Abdi mah tos teu kiat nahan ka paur jeung ka hariwang teh bilih Mangkurip sareng Abah cilaka ieu teh. Tulungan Ki duanana ge sinda pisah Ki. Ceuk Ading bari neuteung. Nah itu ku ujang diantep wae kala ka ditangap gitu. Sanes ditangap sanes dihoyong nyapi nang indak teu mampu abdi mah. Atuh ari kitu mah. Teu naon-naon atuh urang sapih ku Aki nah kawas lain kolot we nya. Ngadon parasea siga nu lieur marebutkeun naon atuh cenah ieu teh. Ceuk Aki Antri bari melong kanu keur tarung manahna reuwas. Mun Ki enggal pisahkeun lah mumpung can aya nu cilaka. Ceuk Ading bari rada ngaleper reuwas nempo kajadian kitu. Lantaran sasat diadukeun ku manehna dihaja sinapasea. Ki, enggal sapi itu pun bapa bade dibabu ku halu. Nyinining hariwangeun panonna mureleng ka bapana nu keur pakupis nyingkahan halu. Bari malik narajang ku bedog ka Bahjilun. Aki Antri teu ngomong deui tuluy ngalengkah lalaunan ngadeuketan anu keur tarung. Sanggeus tepi anjeunna keprok 2 kali na atuh reg denu tarung eureun. Mangkurip ngajegang jiga arca panon mureleng ka Bahjilun bari ngabar-ngabar bedog. Bahjilun keur masang kuda-kuda bari molotot ka musuhna. Duanana para mitra nyekel anu saurang nyekel halu nu saurang nyekel bedog. Data direk ngababuk tarang Mangkurip teh. Nu lalajo bengong Nyinining meuni ngahuleng. Ading calangap bakat ku heran sedengkeun Bioon olohok bari ngaleper. Reuwas nempo kajadian kitu bisi nu tarung teh teu katulungan. Tu baroga ka era nya naonan eta teh jeung sobat nepi ka parasea. Hayo piceun pakarangna eta montong kamalinaan teuing
Sing eling atuh itu kawas lain kolot we. Aki antri nyentak si ganu keheul. Aneh barang jeung kitu Bah Jilun ngalungkeun halu. Kanu jauh ku perak ningang batu nu ngayang di buruan. Mangkurip ngalungkeun bedog kadeukeut golodog terus nyungsep deukeut tatapakan. Duanana jiga nu keuna ku tenung teu wasa ngalawan kana parentah Aki antri. Duanana ngahulang taya nu wani nyarita. Tapi duanana sadar teu aya nu kapaehan atawa linglung ngan leungeun jeung sakabeh jiwana jiga dikawasa ku Aki antri taya nu wani bah. Kunaon ieu teh kalah kagalerut ha? Marebut ke naon ieu teh ha? Aki antri nanya. Tapi teu aya nu ngajawab. Bah Jilun jeung Mangkurip kalah silih polototan. Siga nu ngamek keneh ngan teu bisa naon-naon. Ari ading para mitra jeung nyinining harita teh panasaran. Gewat nyampeurkeun ka Aki antri. Saterusna nyinining muntangan leungeun Mangkurip. Ari ading muntangan leungeun Bah Jilun. Duanana hayang mantua nyapih kanu pasea tinggal bioon colohok pengong teu wani ngomong. Kalah ngahulang siga nu bingung. Kitu salah kieu lain samar polah jeung samarapa. Mangkurip buru-buru geura bali. Montong di layanan Bah Jilun teh. Ari Bah Jilun buru-buru asup ka jero imah. Montong pasea jiga budak. Sok ulah barali ka imah. Ceuk Aki antri bari molotot kanu duaan. Teu aya nu wani baha Bah Jilun ngaleos ka imahna ditungtun ku ading. Mangkurip ngaleos ninggalkeun musuhna digendeng ku nyinining. Tuluy bawa ka imah Nyai ulah sia ka mana-mana deui. Mangga Ki, jawab nyinining bari tuluy balik ka imahna marengan bapana nu tas tarung. Tinggal bioon jeung Aki antri narangtung siga teu nyaho kana pilampaheun. Akhirna Aki antri ngadeuketan ka bioon anu keur ngahuleng pok nyarita lelebnakeun. Nyion, ulah kamalina anu hayu urang ka imah geus purit ieu teh. Ulah ulin kanu jauh deui, yuk tutulkeun Aki. Ceuk Aki antri leuleuy tapi keukeuh ngajak balik. Mangga Ki, jawab bioon manehna teu wani mungpang ka Aki antri lantaran asa sieun jeung lalewang bisi manehna dicarekan. Tapi najan kitu ari Kabah Jilun tetep inget atuh bari leumpang teh hatena lengket masket ngait bae Kabah Jilun anu geus asup ka imahna. Aki antri teu loba carita para mitra. Harita teh tuluy nuturkeun ka bioon anu geus miheulaan ieu. Duanana laleumpang kalayan tenang ninggalkeun imah Bah Jilun. Dijajakeun ku sora jangkrik jeung gaang nu mimiti reang. Panon poe geus lila surup cahaya layung menhibar belah kulon. Sakedeung deui bakal kaganti ku peuting disapih ku wancina magrib. Para mitra kaum dangu, ari ading sabada nuyun Bah Jilun ka imahna. Manehna teu kungsi nyarita naon-naon ka Bah Jilun, jerut turun tuluy ngagedig ngudag Aki antri jeung bioon. Nuturkeun rek ka imah Mangkurip jeung deui manehna oge rek balik ka imahna sabab waktu geus tereh tepi ka maghrib. Kamana teh moal pi ka kieu aing mah dosa mun anu cilaka teh mun aya nu cilaka lantaran Mangkurip jeung Bah Jilun geus asa diadukeun ku aing. Tapi kendalah ngarah karasaweun ulah kabina-bina teuing kikituan teh. Ceuk adi ngomong sorangan tetep ngagedig leumpang nyusul Aki antri. Dancangna carita bareng jeung durna bedug magrib Mangkurip jeung kanca-kancana tarepi ka imah. Sararea asup ka tepas gukgek dariuk bangun lungse. Nyinining teu jauh jeung bapana bioon diukna rada misah sedengkeun Aki antri ngareneng jeung ading diukna deukeut lawang. Mangkurip, nyion kitu deui jang ading jeung nyinining. Ieu kajadian teh mun kanyahoan ku balarea mah matak jadi wiwira. Nu matak era kasarea untung ti loba jalma nu nyaho ibati jalma-jalma nu kasebut deukeut. Moal matak naon-naon. Ta ayeuna ulah waka loba carita, masing-masing ulah waka medar lalakon. Bisi matak panas kana hate, jung geura kacarai. Abdas tuluy salat magrib, ulah tepi ka hanteu. Sabab penting pikeun mepes amarah nu ngagolak minuhan dada. Aki gerek salat heula ieu teh. Ceuk Aki antri daria nitah salat kasararea ngarah teu kabawa ku amar, teu kaduruk ku hawa nafsu atuh Mangkurip jeung bioon katut nyinining. Harita cengkat rek kacarai teu aya nu wani baha kana parentah Aki antri. Malah teu aya nu nemal sakecap-kecap asa. Ari abdi kumaha Ki? Ceuk adi ngaharewos. Nya ujang ge kudu ngalakonan kawajiban jang adi. Ulah sok belang ibadah salat teh. Jung geura kacai da Aki gerek kacai tuluy ka masjid. Engke lamun geus salat ka dieu deui nya. Mangga Ki. Kalayan teu loba catur harita keneh ading ini
Reka imahna geus aya di imah tuluy kacai sarta muru masjid rurusuhan. Kasampak nu salat berjamaah geus tereh lekasan. Ading kaburu milu au bisa eutik harita teh ampir bareng jeung Aki Antri. Lemur Cibonteng asa ngadak-ngadak jadi keuman teu aya cahaya jeung komara. Asa ti isieun pisan. Tiis jempling rehe comrek langit teu pati bengras. Bentang nu tembongan ukur hiji-hijieun jangkrik di reang di sarada jeung baturna. Ditema ku sora gaang si Janu ngalalewang sedengkeun barudak leutik nu biasana sok ulin di buruan. Harita teh teu aya hiji-hiji acan kabeh ngampih ka imah. Dina kaayaan kitu ditepas Mangkuri pradahanekeun. Sabab Aki Antri jeung ading geus daratang deui, Bioon jeung Mangkurip katut nginining araya di dina. Ngariung jiga rek kebadami penting, tapi kaayaan harita teh mata kaneuteun. Katempo asa kaku para mitra, siga teu aya biasana. Bioon baeud bae Mangkurip teu ngareret-reret acan ka pamajikan, diukna padeukeut jeung anakna kawas nu ijid ka pamajikan. Jangkurip, kitu deui kajang ading, Aki teh lain rek pipilueun kana urusan rumah tangga, tapi Aki teh boga rasa tanggung jawab pikeun ngarengsekeun masalah anu dieu. Hari sabab aya kajadian tarung antara Bahjilun jeung Mangkurip, lamun teu buru-buru dicegah bakal jadi mamala. Nu kacida gedena, tak iya nu rek direngsekeun ku Aki teh. Hari masalah rumah tangga mah pek wae uruskeun ku sorangan da geus karolo. Aki Antri ngamimitian nyarita. Panon rutret ka Mangkurip jeung Bioon terus ka ading. Laras kedah kitu ki, temal ading pipilueun. Kitu yang ading, kudu milu tanggung jawab. Gabongan tadi teh aya di tempat tarung hartina nyaho kana usul asalna. Tah kulantaran kitu ulah boga rasa bebas kudu milu tanggung jawab jang ading oge. Mangga tangtos abdi tanggal waler ki ading rada reuwaseun. Tah ayeuna kieu Aki rek nanya heula ka Mangkurip. Naon sababna make aya kajadian kitu? Marebutkeun naon tadi teh atuh? Nya teu era lamun kanyahoan ku balarea. Apaan Bahjilun jeung Mangkurip teh sobat medok. Tapi nah ayeuna aya kajadian nu sarupa kitu. Coba jawab heula hayang jelas Aki teh. Mangkurip kalah ka ngeluk tungkul era ditanya kitu mah ku Aki Antri. Tapi akhirna mah cengkat deui lalaunan paroman katara bangun anu kacida capena. Sabab tas tarung bebeakan ngalayanan Bahjilun anu memang tangguh. Nyatur nuhun gi abdi teh bingah nu taya papadana. Margi Aki parantos nyalametkeun jiwa sareng kahormatan abdi. Taina abdi bade ngajelaskeun perkawis nu aya patula patali jeung urusan eta. Ari nu jadi sabab musababna pangna aya kajadian jiga kitu teh. Reg Mangkurip eureun heula nyaritana. Ulah asa-asa yang Kurip. Bejakeun kabeh ka Aki kumaha eta teh mimitina. Kieu ki derak-dak Mangkurip nyaritakeun mimiti-mimiti. Ditetek taya nu kaliwat tapi kadanget harita atuh Aki Antri meni unggut-unggutan. Tanani ngarti ngan aya rasa hanjelu dina manahna. Sabab sakilat oge para mitra. Ku anjeunna geus kataksir yen Bioon keun aku pelet anu salah alamat. Tapi teu seueureun. Tapi teu loba beja kanu sejen datang tu bakal goreng balukarna. Da kitu lalakonna teh ki, nu mawi abdi mah teu kiat nahan amarah. Asa dihina basa lajeng ditarajang sakalian. Oh, kaharti atuh alik kitu mah. Lantaran karasa ku Aki oge. Lamun boga pamajikan nu kitu lalampahanana tangtu madak panas kana ati. Tapi ulah getah sarupadeun ujang sing sidik kana sabab musababna. Ceuk Aki mah kalakuan Bioon teh teu wajar sabab robahna dadak-dadakan. Da ieu teh hiji bukti yen Bioon teu boga niat anu jauh. Anu luyu jeung eusi hatena, buat engkeurkeun aku gogoda. Buat engkeur teu aku wisaya. Kudu dititenan heula ka aya anu sanyana, bisi mata kadung akhirna. Ulah sakaligus nyalahkeun ka Bioon. Ceuk Aki Antri terang-terangan, ngabela ka Bioon sangkan Mangkurip ulah langsung nganggap yen ka Bioon teh geus ingkar tina tata krama rumah tangga, geus nyelewer ngijing sila bengkok sembah ti salaki. Ngadenge caritaan Aki Antri, Mangkurip langsung nyarita. Oh, pami kitu mah atuh Aki teh ngabela anu lepat pangintennya.
Lain kitu mangkurip. Ari aki mah teu aya niat ngabela anu salah. Sabab anu salah nu mah geus sawajarna lamun meunang hukuman. Sarta wajar mun ku salakina dianggap hartina mah nyeleweng. Tapi ulah wakanyeun tinakan kasar maksud aki teh. Kudu ditalung dikeula sabab-sababna. Ngarah teh salah nibankeun hukuman. Tak itu maksud aki teh ujang. Wayahna sing sabar. Ulah gedebas-gedebus, ulah getas harupa teu. Ulah rek rurusuhan sing kuat nyengker amarah. Sing sabar kitu dah. Cek aki antri dari apisan. Panona melong ka mangkurip nu kerung teu ngartieun. Jadi kumaha tu maksud aki teh abdi mah teu ngarti atuh da. Henteu hese jang kurip. Ujang ulah ngalampahkeun tinakan kasar. Ulah sekaligus nganggap salah ka bioon. Memeh dibere tindakan kasar deh coba bere heula pepeli. Bere saran jeung pituduh nu bener sangkan bioon teu nincak kana jalan salah. Tak kitu we heula ieu mah ujang. Mangkurip ngahuleng. Tuluy ngareret ka bioon sedengkeun nu direretna siga teu malire. Ongkoh-ongkoh we aya sawala teh. Siga nu api lain atuh mangkurip jadi heraneun teu ngarti kana sifat pamajikanana. Nurobah adat-adatan akhirna saran ti aki antri katarima saware kaharti ku pikir kahontal ku akal nyaki jigana amanat aki teh aya leresna keun ku abdi bade sabar moal kangayakeun tinakan kasar bilih matak namahan parna tah mun kitu mah hade kade ujang sing leuleus jujur riatali sing wijaksana atuh sing naon teh hartina masing sabar dina nangtukeun hiji putusan ulah kajurung ku nafsu keun ayeuna mah rek dipepelingan heula bioon aku aki cek aki antri bari ngareret ka bioon nu tetep bangun hare-hare emang atuh papatahane ku aki ngarah nurut nyai bioon kadieu Bandungan aki rek nyarita bioon ngareret neuteup kana rarai aki antri. Tapi tega jawab malah bibir nage mut-mutan acan siga nu baeud ka aki antri. Tapi najan kitu sorot panon mah jiga nu satuhu ka aki antri. Nyai, kahade sing bisa mawa diri jeung ngadalikeun hawa nafsu. Kade ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sing bisa nimang-nimang kana naon nu rek dipilampah. Ulah ngalajur nafsu ngumara-amara. Sabab lamun teu dibarengan ku pikiran nu hade. Temah nama tak cilaka nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan. Ari jadi jelema teh sing sabar. Sing landung kandungan sing lair aisan. Oh man, sing apik dina ngayakeun tinakan. Mun rek aya niat jeung maksud saliksik sing apik timbang-timbang sing asak sangan teu pelengkung bekas nyalahan. Nyai kudu bisa nyaliksek diri, nyawang waruga jeung awak ngalenyepan kalakuan jeung lalampahan. Nah bener kalakuan kitu teh atawa henteu? Nah wajar atawa henteu? Nah pantes atawa henteu? Saha diri nyai jeung kudu kumaha diri nyai? Tak ieu nu kudu dipikiran teh. Bioon teu meretana, ieu narima kana eta pepelin. Atuh paroman jeung sikep mah taya perubahan jiga tadi we. Bioon jika jauh jeung dirina teu sadar kana awak jeung tangtungkan. Kawas nu baluweng teu inget kana awak sorangan, pipikiran jika dikawasa ku lamunan, digenggam ku angen-angen. Tah kitu we heula pepeling ti aki mah nu mungharan. Ulah loba teuing bising budal, sabab lamun budal moal kadahar, akhirna moal karasa mangfaatna. Lenyepan heula saeutik-saeutik sangkan karasa sari acina. Pikiran sing nya-nya ngara aya hasilna keur nyalametkeun diri pribadi. Sakitu teh nyai. Mangga aki hatur nuhun. Jawab bioon nyarita siga nu nya ngarti kana papatah ti aki antri. Sarerea ngarasa bungah sugan we bioon sadar kana kasalahanana. Tapi hatena mah tetep ngait lengket masket kabah jilun sigana teh moal beunang di robah-robah. Geus ayeuna mah ulah rek parasea deui. Sing era ku tatangga. Sing era ku diri pribadi, niat-niat nu goreng teu kudu diteruskeun. Tapi ka dieu we heula, teu kudu dilampahkeun deui. Ta ayeuna aki rek nanya ka Jang Ading, naon nu dilampahkeun ku Ujang salila nyaksian kajadian ieu?
jeung deui aki hayang nyaho nya kitu katerangan mangkurip teh kudu aku jeung pamajegan ujang. Aki antri ngareret ka ading. Mohon ki sakurno disebatkeun ku mangkurip teh we eta teh sadayana ge leres. Da abdi ge ngiring nyaksian atuh. Nganu dipilampah ku abdi mah salami ninga eta kajadian. Gaya deui kajabi ti bingung we da teu kiat nyapi atuh. Cek ading terang-terangan. Manehna ngarasa salah ari ngadukeun mah bisa tapi nyapih teu mampu. Kalah gempeur jeung reuwas loba kapaur. Kitu ya. Engke deui mah ulah kitu ya. Lantaran ngadukeun jelema teh memang gampang. Nyiar kagorengan babari, tapi nyapi. Jeung nganutkeun jelema hese. Komo ngabenerkeun mah. Kacida susahna. Tapi keun bae nu geus mah. Nu geus mah geus anggap teu aya kajadian naon-naon ngan urang kudu waspada. Keur kaharep ulah kikituan. Da eta kajadian teh goreng kitu. Kahartos ki unyuk sumanga we bade tumut kana amanat aki. Magi karaos sareng kahartos deui. Yen abdi teh tiasa ngadukeun antawis mangkurip sareng Bah Jilun. Nanging ari palebah nyapih mah da abdi teh teu geumpeur atuh teu tiasa naon-naon. Jawab ading manehna ngarumasakeun yen dirina salah. Ye ureungan teh urang tutup sabab aki rek balik da peuting teuing. Kade aki amanat sakali deui. Sarerea kudu bisa ngariksa diri ulah kaduru ku nafsu kapanasan ku amarah. Sing apik dina lumampah sing waspada dina nyarita bising cilaka. Tur nuhun ki abdi nampi kana amanat ti aki cek mangkurip bari marah mai. Ayeuna mah hatena tiis teu panas siga tadi. Malah amarah Bah Jilun ngadak-ngadak sirna. Malah aya deui rasa kaduhung geus ngalajur nafsu ngumar amarah akhirna mata kripuh. Ngumar amarah teh cilaka. Syukur aki mah ngaduakeun muga-muga sing halakur kudu aya salah saurang nu wani menta dihampura ulah leuwih ti 3 poe pasea teh sok kadinya nu pangheulana menta dihampura bari nyodorkeun dampaleungeun eta nu panghadena bakal mawa mangfaat ka sarerea kitu amanat ti aki mah. Sarerea nemalan kalayan daria nyarebut ngartos kana pepeling ti aki antri. Para mitra kaum dangu, atuh teu loba deui aturan harita keneh aki antri amitan, leos balik ka imahna bari mawa hate nu rada bingung. Lantaran aya kajadian kitu tina akibat pelet tea. Ading kawas nu samar polah ditinggalkeun ku aki antri nu jadi tegenah cicing. Antukna amitan ka mangkuri. Mang da kuring geus tunu itulah yang sare permios we. Oh nama atuh jang. Daki geus balik tuh nuhun ni jangnya. Songsuna mangan kuring kudu dihampura ku mamang. Dihampura pisan malah mamang jeung kudu dihampura. Keun bae ayeuna mah teu kudu loba pikiran sabab Mang jeung Bah Jilun salamet. Taya nu cilaka, keun we sing tenang. Mangga tuh Mang. Sanggeus amitan kabioon jeung kaninining ading balik bari mawa hate nu teu pati teteg. Lantaran lalakon can beres tangtu bakal aya buntutna tina kajadian tadi. Sabab Bah Jilun jeung mangkurip can diakurkeun. Kakara dipepes amarahna sapihak da Bah Jilun mah pada ngantep keneh. Adiwang aing ye bisi leuwih parna. Tapi moga-moga we aki antri ulah ngantep. Singa bantu kana perkara ieu ngarah Bah Jilun teu ngunek-unek ka mangkurip. Atuh mangkurip ulah neuteuli ka musuhna. Da tadi ge sobat kudu jadi sobat deui. Aing nu salah sabab aing nu ngadukeun. Kaduhung aing jadi katempuhan ye. Kitu cek gerentesna hate ading. Bari tetep lempang di pirig goreangna sora jangkrik. Dianterkeun ku hilwirna angin peuting anu pating arusap kana beungeut. Atuh dangdaunan pating korosak kawas nu miluhan deul ka ading. Nu geus migawe lalampahan nu salah nu ngabalukarkeun patelakna 2 jalma. Wanci haneut moyan ka cidahegarna lemur cibonteng cahayaan deui. Langit lenglang taya aling-aling sinar sang surya hurung ngempur matak waas jeung matak gede harepan. Hayam jago raong kongkorongok pikangna pating karutput nyatukan anakna. Nyalukan ngageroan anakna. Sawareh kokotak disayangna. Dina kaayaan kitu Bah Jilun ngalamun sorangan diuk dina bang barung bari nitenan ingon-ingon anu renang diburuan. Hayam jeung soang bangun anu galumbira entog panting daredod buru balong domba jeung embe pating berele di kanang. Manuk puter nu aya dina kurungan di sarada ngabagiakeun dunungan nu kakarahudang. Teu kanya teu nyarahoeun. Ai Bah Jilun keur nguyung harita mah teu nyarahoeun sasatoana cenah para mitra. Nyembi kaki hoyeun nasib aing. Na dosa naon atuh jeung kasalahan aing teh naon deui nya?
Naon sababna mangkurip sakitu nafsuna ka aing? Yakin kabeh gara-gara si Oon ya nu mikahayang ka aing? Nya kumaha ari pikiran bi Oon atunya? Naon sababna make mikahayang ka aing sagala? Palang siang pelet salah alamat ya. Tapi da nyinining ge minung hadahar kana daging hayam teh tapi na teu neurak kana indung kalebet neurakna kana indungna. Kumaha eta nya? Cek Bah Jilun bari mureleng kaburuan. Nuledug keneh urut kamari dipake galungan, red kana panto masih keneh ngaleklek engselna. Candi omean da kamari dijejak ku mangkurip tulapna gerujan. Nyaan sial aing ye. Aya niat teu laksana, cita-cita teu kahonta. Sisit kadal hirup dia ye. Kaya ruksak awak jeung imah. Mun eueun nulungan jigana bakal hancur ye. Ditambah ku aing ruksak meureun balas darung. Teh lah mangkurip teh aya kabisanya. Lain bandrak-bandrak keun danagana. Tapi keun bae da geus kajadian aing mah kudu tarima kana kadar we. Ngan aing mah ngarasa heran mangkurip teh make nyaho nyen pamajikanna aya di dieu. Nah dituturkeun ti mimiti ini atawa dibejaan ku si Ading. Pasti si Sading ye mah nu kalakuan kieu teh. Lantaran manehna sentimen ka aing. Keun jauh hampura si Sading diwaras ku aing deuleu. Bah Jilun jadi amek ka Ading. Nu disangkana ngadukeun manehna jeung mangkurip. Saterusna Bah Jilun migawe panto di bebener ngarah bisa ditutupkeun kalayan aman jeung kuat. Lantaran mun diantep karep jiga kitu moal tenang, mun ditinggalkeun bisi aya bangsat nu asuh. Bah Jilun ngababaraha teh sorangan ku jalan memeres di imah, meresihan tepas nu barala jeung kalotor, mereskeun kursi urut kamari diabut-abut ku mangkurip. Waktosna ka bujang seep para mitra.